Bangga. Karena santai acara pamulu tapi tuan kita kami sudah bangga. Siap. Bangga masih nyarengan sarang keluarga besar sate acan edi pamudut orang kabeh.
boga rasa ieu aing nu alusna kaluhur teu baca tur kahandap nitah walatra tapi mantena Allah ngaistimewa musik. Oh musik, keren musik kayak. Aduh, sasaatana aya pamunut lagu di keluarga besar atau napi ti para tamu undangan. Urang sanggakeun heula ieu laguna masih dina banda parahyangan. Paulis anu ti payungku Kang Oon anu dielejeran anak ku Pak Ana itu cu. Oh, sabun jeung hayang seuri kita. Cukup ku dipikiran bari kudu dilakonan jang hiji cina jalma turut perintah agama ulah jauh di ulama nyoba sareng ahli tobat dalik sareng para kiai hirup deui tua
spesial kanggo keluarga besar Ibu kali Bapak Haja. Khususan kalau kak murang kali sembilan mulia tiasa katampi karena yang kabingahan. Dapur yang masih di belakang sana tentunya masih bertugas. Selamat bertugas sampai tuntas. Yo. Kak Neng Sri diantos di boleh. Ada satu tumbang cantik masih dengan tembang Parahyangan. Buat yang minta wedi karo bojomu ditunggu sebentar ya. Punten yo karedok leucat tengah kacang kade yo. Kudu pirang urang dua. Yo Tuang ciku karedok lencang. Dikejrot tak cuy ke batu. Aduh regeng di pelan mutu. Lu atlet buruk tuh kesan. Sehaja lambai murai. Rada mata berdeh. Aduh nikah karedok lencang. Ayah sini depan bu. Sehat-sehat tak mendilan. Sehat-sehat tak mendilan. Sehat-sehat tak mendilan. Sehat-sehat tak mendilan. Hangkan yang tak kena karedok lencang. Hinggan pirangku hente kabina. Karedok lencang. Karedok cinta. Najan sederhana dituang mirasa. Sareng salina. Karedok lencang. Karedok cinta. Sacowe tuaan selih apa. Jangan kebaca. Masih kembali bareng dancer di sini yuk.
jatuh kebaca. Kumaha Bu Haji atos? Manawi teu aya nu hilap ti Ibu Haji? Alhamdulillah teu aya geuning aja. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Bu Haji masih adakah? Kaneng Sri Mayasari diantos kadek mohon saluran neng Risna yeuh. Neng Kiki sok sadayana kadek sadayana we artis ka panggung. Nyari
Daun puspajang Bapak Jajang dihaturana. Kata wis di Mbak Bos bakso ikan, leres bakso tahu. Ayah daun pusma mangga Bapak Jajang di Jogedan. Di sawang tika angangan, daun puspa saya pisan, daun jadi hiasan, parantos ayah di taman, daun puspa anu kuring. Parantosna ayah di taman. Siapa ujang di hey lararara, kuku 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 di sabararara, kuku kuku bang baran. La 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 nyanggakeun teh neng laguna hayu sarga payun Ibu Haja. Di sawang di kaanggangan, daun puspa saya pisan, daun jadi hiasan, parantos ayah di taman, daun puspa anu kuring. Parantosna ayah di taman. Siapa? Di hey lararara, kuku 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 di sabarara, kuku kuku bang barang. Bapak parantos kapayu hatur nuhun. Siap teh neng kata wis Ibu Haja hatur nuhun. Di sawang di kaanggangan, daun saya pisan, daun jadi hiasan, parantos ayah di taman, daun puspa anu tarik terneng di perang putih, daun jadi hiasan, parantos ayah di taman. Di hey lararara, kuku 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 di sabarara, kuku kuku bang barang. Pasti kita wis Ibu Haja. Di sawang di kaanggangan, daun puspa saya pisan, daun jadi hiasan, parantos ayah di taman, daun puspa anu kuring. Dipilih berang putih, daun jadi hiasan,
Sumedang kalangan Bapak RT kan. Tesawios, pilih pada dijemput sana ku kuda Sumedang dijemput tanya. Bangga jagakeun Pak RT laguna Katawis. Kota Sumedang, si bangreng kudarenggo, baranti arang-arangan, dengarang budak Sundatan, kuda menangadang dengan dina renceng di payungan, sorat nalopet sakapayun akan cinten hayu, dengarang budak Sundatan. Bagendang jaipongan lahiburu pangantenan sukampungan kekonjakan udah moyek bisa ngigang bari tali di jember kuda gesar tirang nuturut kuda moyek di haturan atuh Bapak Deden pilihnya manawi pada ngerasakan kapayun. Hei. Budaya kota Sumedang, bangreng kudarenggo, baranti arang-arangan, dengarang budak Sundatan, kuda menangadang dalang, dina renceng di payungan, sorat narompet gendang, sinden kawihan, dengarang budak Sundatan, tepak gendang jaipongan lahiburu pangantenan sukampungan kekonjakan moyek bisa ngigang bari tali di jember haturan paden tirang nuturut kudu moyek kana jaman. Aduh nyongkeun bakal heula siapa Papa di bakalan heula Papa. Hatur nuhun. Di haturan atuh pada dan kapayun hatur nuhun pisan. Budaya kota Sumedang, si bangreng kudarenggo, baranti arang-arangan, dengarang budak Sundatan, kuda menangadang dalang, dina renceng di payungan, sorat narompet gendang, sinden kawihan, dengarang budak Sundatan, tebak gendang jaipongan, lahiburu pangantenan, sukampungan kekonjakan kuda moyek bisa ngigang bari ditali di jember kuda geus ngarti irama nuturkeun moyek na jalma. Kenengan atau telah saur natenya Bapak Dadan Pak informasinya jantan kabujeng bareng saur nate Bapak Dadan hoyong kambang gaduh mangga siap tapi Pak Dadan kerasa kadia kapayunya ngagi pelak lah dijamin sana kasepuh mangga masih di antasnya di keluarga besar Ibu kali Bapak Haji.
Ayak kembang gadung baris kapintonkeun mugi tiasa katampi kalayan kabeh. Dancerna kemana dancerna? Oh iya dancerna ning aya sebenarnya. Bismillah ngawitan mangku puji syukur kayang agung nedakwi maha suci Maha suci ledak di api dicari nedasar pangreksa sangka para karuhun nyangkakeun ing pambakti ulah bade irideun mugi kasaring katampi tisuwi pertiwi tisuwi ilahku kembang gadung Jagakeun Pak Ede. nyanggakeun mah ka kaum dangu dedawi di Pak Deden Haturan Bapak dan haturan. hatur nuhun nyanggakeun mah kasadayana Siap teteh. dedah rahman sapaatan di Gusti Maha Suci ledak di api dicari nedasar periksa
aturan rinya kalau sanesna diantos pisan. Nah ieu teh Bapak Dadana mau kapayun gitu. Bapak siapa RT? Pak RT cobi sana Pak RT kira kapayun atuh. Siap kaju Bapak. Bapak Dadana mau kasih di laguna Pak. Jadi pengelani Gus Bapak Hayu. Masih kasangakan sana laguna tadi teh sana hoyong di medley karena daun puspa. Disaha